Pejantu jatuh lagu cenah. Antu bisa. Dua lagu bisa na. Kita saksikan Kang Romi. Anjing cenah, ngomong mah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sing kuring Kang Ewok. Nah, ayeuna abi bade adandingkeun di acara tepang lagu sareng rencana nabing ke aya ka dieu. Nah, terus kitunya urang teh kudu hiburan. Nah, ayeuna ulah dilamikeun wae nya. Urang panggil wae. Rencangan abi Yes. Tim Majalaya kantosna anjeunna tos tiasa nyiptakeun lagu-lagu anu teu berfaedah lah, anu tidak bermanfaat. Yuk kita panggil ya. Tepuk tangan dulu. Yuk, anggota kami. Hei, Emang Neo? Mas Lami tetepang. Kemana wae Kang? Iya weh. Bukan politik kayak Abi mah pengacara lah, pengacara. Itu Kang Ewok teh. Ai salira ka mana wae terus aya terus nyiapkeun gitar kieu. Biasa terus ngalalana dalam dunia. Ai baheula mah da mukrak ieu teh biasana teh nah jadi kena gitar ya. Hijrah biasa. Oh. Terus biasa sabaraha lagu ya? Aya 300 lagu. Alah, Anu terang mah. ya wae. Ayeuna lah mending kene ngalagu salagu we. Nyatakeun contohan lah lagu naon sok. Itu Kang Ewok teh yang lagu naon? Hayang kosipa lah aing abi. Udah bayar nama poinnya. Tuh Kang Romi orang lagukeun kosipa. Kosipa wae. Kosipa wae terobah. Laras. Laras. Sumpah. Teu bohong eta teh. Kan eta mah ieu baheula ada abi teh ka dieu teh yang ninge Ewok. Sekali abi yang ningali ieu. Pan ieu gawe istri ge ningali ieu na atuh kami teh. Nya Gelina gitu. sok yang nyawa teh. Ningali Ewok. Aduh. Geus rasok kena tandingkeun. Didandingkeun wae. Tandingkeun. Laguna Kosipa wae. Kosipa. Asli Bisa teu. teu. Anu bisa we Kang Romi lah. Oh, udah biasa wae. Biasa wae lah. Oh. Pejantu jatuh lagu cenah. Antu bisa. Dua lagu bisa na. Kita saksikan Kang Romi. Anjing cenah, ngomong mah. Ada sinyal itu kan. Oh, wah laguna. Soal bener ah. Yang boleh ngarokok itu yang ngarokok heula. Udah lah, cukup lah. Pas itu wae, ritual wae. Kok pusing asupan. Jawab aja lah. Untuk ukuran ya. Najan Asik. Ayo nyanyi rekap rambut gitu. nyanyi atuh macam gitar lungkul. Lupa tuh contohan atuh. Saya orang engke. Aduh. Ieu abu suku urang kieu. Kang Romi teh sopan. Puntenan. Biasana kieu bener joledag. Bener lagu buleut lah. Teu bisa riwayatnya. Buleut teh kumaha? Hah, buleut. Buleut lah, Kang Romi ya. Aku Orang nyarita we atuh di gitaran. ngomong. Tandingkeun. Siap. Buru. Aing dipetah Kosipa atuh. Kosipa Kosipa. lah nu
ayah bisa. Pengantin anyar betul ini tidak apa-apa guys. Kan main ayah we. Gas ke pengantin anyar kangen tenun nambean. Kira-kira gak ngajapret atuh. Paling meristri. Kemarin paling meristri kan. Sekarang terus kan. Tuh goblok. Ya itu ngajapret. Jepret. Jepret ya. Teuing. Itu nah burung Burung ieu nama. Lain eta ka mana? Kieu tepokin. kasih dulu tuh. Dengan burung deui. Saya bisa gangguan Kang Nemo di mana? Nya puguh punten Kang Romi ya udah saya aya. Hanya ngemeser lah. Sakieu udah uyuh. Genset 2. Ayo. Gandingkeun lah Kang Romi. Kagok pusing. Pusing aral. Anyar panganten undambean direnceng-renceng papaton sangai aku mah sekarang itu ikan lah kowe nuka di anak Suraseri Balindo kana Halo guys. Ih, anjingnya. kowe nu katilu Iman Kebiapun tang. Sebudaya kampatan. Guys, poe nu katilu. Allahu Akbar. Siapa mana tuh anjing cinta. Tak aliran. Kosle. Anjing. Masa Masa Irman gue katilu asap sih bener. Anjing. Lapis nih gak tau gak. Si arek mana aku bilang katilu buru. Aing pas nyanyi jeleng mau ke pantai masih nerolang. Baca ke muka pantai ke mana? Kaliwat itu. Anjing ditangkep poe katilu, poe kayak gini datang. Air liur. Kayak gitu sudah masuk. Tadi nama Mami mau cari. Ya omongan. Anjing. Tengah sih iya bae anjing. Guys, bubar lah guys. Nges pindah-pindah lah anjing. Guys, serba gangguan, semua benar guys. Are you crazy? Oh, bro. Dah, siapa lagi nak lawan?